Tadi Bebe dibonceng ku saha? Umang Aep naon gitu. Ih, wawanianan. Eta teh pamajikanna teh cemburuan. Besa eta oge aya awewe anu dicarekan lak-lak dasar gara-gara dibonceng ku Mang Aep. Aku ieu teh geus kolot. Mana jeung tatangga teu mungkin nya selingkuh. Ih, Hor, da ari cemburu mah henteu nempo kolot, henteu nempo budak, henteu nempo tatangga, henteu nempo dulur teh. Selingkuh teu kudu jeung nu jauh, jeung tatangga oge aya, malahan mah jeung dulur oge aya. teu mungkin nya salaki abi sakitu kasepna abi selingkuh jeung Mang Aep. Kasep teh cek maneh pamajikanna, da cek pamajikan Mang Aep oge kitu, Mang Aep teh pangkasepna, da ua oge kitu, salaki ua teh pangkasepna. Atuh moal sakali-kali deui da tadina nya Mang Aep ngomong reka parapatan nik reka golosir. Nya geus we ngilu dume saarah da lamun teu mah moal. Geus mah teu kopi teh. Nya geus atuh mah tak bisa nongkrong ge. Ning sakedeung. Ngilu ka Mang Aep.